Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat beristirahat doh. Alhamdulillah ya. Bertemu lagi dengan si Cengeng. Kuring si bangok ya. Doh, cengeng. Lain tuh isukan mah bagian nyangkul ya, nuluyan kamari ya. Bagian maco isukan mah tuh sawah paculun loba tuh euy. Oh ya, bener. Oh iya nama urang macu isukan mah urang macu tuh paculun loba sagala rupana loba. Moal beres 5 poe ieu ayeuna ti kebon ti ka sawah teh moal da unggal poe oge pasti gawe jigana premang kewe pa jumaah maculna. Oh ya. Oh kali itu nungan deh hari balikna. Lila keneh pan ayeuna ge kerek sabaraha poe 5 poean deui lah pokon mah 5 poe antar saminggu cenah ngobrolkeun penting teh nelepon saminggu lah jigana mah engke gajihanana mah cenah lamun teh mah dikirimkeun. Ayeuna mah wayahna we nyokot heula ka warung lamun misalkeun rek kitu kieu jang dahar sapopoe mah misal bisi teu boga duit teu boga bekal mah kitu dari artos mah geus dikirimkeun cenah ka warung tinggal nyanakan we khusus jang nu dawel jang nu damel duaan. Oh bener ari kitu mah nuhunnya. Pan ayeuna urang bisa udud bako bisa ngaliwat di sawah mah cocok ngeunah ari di sawah mah pan. Dahar ngaliwat duaan kan bae engke mah cenah insyaallah rek dianteuran ku mamanehanana rek ka sawah da kali-kali hayang ka sawah cenah. Oh insyaallah atuh ari kitu mah. Teu ka sawah ngomongkeun teh engke ka ieu mah baralik lohor engke dipangnyangukeun di sagala rupana cenah da kitu ngobrolna mah. Oh ari kitu mah aduh kunaon euy. Ayeuna mah kieu ieu salam heula atuh ka penonton. Kanu like, kanu sabre, kanu komen, doakeun. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah komen. Semoga sehat selalu, panjang umur dan lain-lainnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sim kuring nyuhunkeun dihapunten apabila ada kacariosan-cariosan yang tidak nyaman ka para penonton. Ta ayeuna sim kuring ieukeun urang memperpanjangkeun silaturahmi, urang memperpanjangkeun interaksi, mudah-mudahan jadi saderek, mudah-mudahan jadi dulur ayana walaupun ayana dina dunia media sosial. Urang saling doakeun we walaupun ayana dina dunia media sosial oge rek sagala rupana ge urang teh mudah-mudahan we atuh ngajadikeun amal baik jang urang walaupun ayana dina medsos. Oh gitu. Pan mudah-mudahan urang kana kakabaikan. Kitu urang teh pan meureunan kasadayana kanu teu tadina teu wawuh jadi wawuh, kanu tadina jauh jadi deukeut, kanu tadina teu katingali jadi katingali kitu. Matak urang teh memperpanjang silaturahmi, memperpanjangkeun dulur gitu. Oh gitu. Mapai jalan setapak ngajujug ka kebun urih deka rasa capena sabab aya pagawean. Namanya menyanyi teh kitu. Imah teh mah kesel we. Hari kitu teh mah alus. Suara kamu bagus tuh bagaikan bagaikan naon? Bagaikan manuk beo. Ilaing mah ngaledek make nyebutkeun aing saraing juga manuk beo. Eta we sorana da mirip manuk beo ge kitu.
tak kieu ilaing mah lamun misalkeun ieu bisa jigana sora nyurutan sora anjing tawa sora angke coba sorana cengeng ayam pelung Haglah ku ingat nyebutan surah ayam pelung. Oh, oh, nah sora hayam teh kitu eta mah memang kadengnya nama sora hayam tapi tungtungna sih jiga ieu jelema nu keur ngajalang bulung nuri sia mah kitu. tak kieu kuing aing sora ngajaran wing ieu nya sora hayam rek dileutikeun sora kuring wah Eta mah suara ieu suara mesin teh suara mesin dagaji mesin. geus aya bebeudina sambung ka dituna bersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah komen. Semoga sehat selalu dan panjang umur diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya si Cengeng. Kuring si bengok. Cengeng ayeuna alhamdulillahnya urang tuh nya kayaan di kebon tingali gunung gararnaheun. Benernya orang aduh ya. Ningali gunung Nili sawah. Aduh sangat mantap. Cuacanya adem. Sejuk. Mantap gitu loh. Nya urang teh ningali ka kaler aduh lempong tuh gunung. Aduh nepi ka gunung teh geunaheun katingali cuaca cerah tidak panas tidak mendung. Tapi kageunaheunana tingali langit oge nepi ka bodas. Ya benar. Sia mah nya lo ngobrol teh di kitu-kitu. Lain pan ente sora teh sakit teh sugan we keluar. Keluar eta nerhakna. Alus. Geus we nyanyikeun atuh. Nyanyi naon? Nyanyi naon we atuh urang geus sabaraha poe ieu gawe di kebon aya di sawah ieu ayeuna teh kamarin pik ti macu ayeuna aya di teu paculeun loba keneh. Nya teh alhamdulillah euy boga donungan teh bager jeung loba sawana. Sawahna loba. Pamaji salakina teu boga ngan. Geus we ilaing atuh daftar kadinya ureuyan ku ilaing deuketan. Kan bae kolot oge yang penting nyaheun ka ilaing. Ilaing nyaheun ka ditu. Era aing mah era wing mah tuh itu mah golis walaupun kolot oge kelapa muda, kolot kelapa muda tapi cantik. Nya ilaing pernah ningali kitu. Pernah ningali fotona. Hari pernah ningali mah alus. Siapa donungan teh gelis coba bager coba perhatian deh.
Nyata alhamdulillah urang mah nya kabeneran boga dunungan teh. Walaupun da urang mah dulur. Lain mah dulur kuing mah naon atuh dengan tapi kauing mah nyahon. Naha cokos geus papangih nyebut nyahon. Katingalin we atuh kai lain merhatikan kauing merhatikan berarti eta dunungan teh bager. Halus bager nyata. Ngan hanya kana ieu teh can balik keneh ka dieu ieu serada lila ieu. Aduh. Digana teuing irahana. Nyata aduh. Lain urang na tuh ningali ka kuning ningali gunung nepi ka geunaheun cuacana nepi ka geunaheun. Aduh. Alhamdulillah nyata tuh gunung geunaheun sagala rupa geunaheun sawah-sawahna geunaheun. Ulah jadi anggur merahnya. Naon anggur merah? Ieu dengekeun. Anggur merah minantung anggur mito hamara. Belum seberapa dahsyatnya bila dibandingkan dengan sang istri marah membuat parabot dapur sarada. Trong sora baskom ditako. Treng sora katel ditako ku cocolek. Trung sora emer diketrong ku gayu. Prek suara piring murag dibebeutkeun. Duh suara aing jadi cengeng we. Suara budak minta jajan. Curik. Suara budak curik minta jajan. Jawab bapana. Nalangsa pan aduh nah hate mah teteh. Nalangsa ningali budak ceurik hayang jajan teu boga duit da pagaweanana molor. Ya bener ya aing kahardi bener lamun nya mun geus boga budak kayak kurang tara kawin ngadenge budak minta jajan ceurik. Pan meureunan kana hatena. Pasti kaji kolot mah nalangsa. Ulah sampai kitu tah we ngalaman kitu nya tah pamajikan mantau ge ka Saudi teh meureunan kabagoan dewek ka molor. Udang jam 2. Jam 1 meureunan ngapoe. Tapi ari meureun mah jang dahdar wae mah aya kitunya ada urang sabari usaha. Da peuting kadang kala sok aya mencet atau kumaha gitu. Sok dipanggil. Ngan meureun teu kacukupi we sagala rupana meureunan mata kenit ka Saudi hayang leuwih kitu. Nya. Kitu mata pan hayang nu leuwih meureunan. Tapi dari kuring masa teu biasa mending keneh ngeusan we kitu. Tah sakitu dongeng teu sim kuring. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan si Bang Wing si cengeng. Alhamdulillahnya urang geus beres tuh melak pare. Kamari mah urang teh macul nepi ka mupukan galang nepi ka ngalektor nepi ka ngararata. Ayeuna geus diplakan pare. Alhamdulillah urang teh beresnya. Duh tingali geunaheun sawehna sagala rupana geus beres kieu mah tuh lega urang teh. Tuh. Nya bener pisan.
teh ayeuna mah urang geus beres ayeuna di sawah geus sagala rupa. Urang isukan mah urang ka kebon, urang oren kebon, kebon jagong, jeung kebon jagong, kebon terong gitu nah, urang oren. Oh, Urang ieu we tinggalian jagongna tuh. oh, bener kana naon we urang teh nya, teu karasa ya gawe teh ya hampir 7 poe, 8 poe isukan. Heeh. Tak urang cing jujur we ayeuna mah. Urang gawe bari ieu gawe we di sawah. Geunah cicing di sawah mah teu istilih harang panon. Oh, nyata. Ngan uing teh saparukuh euy. Teu pararuguh naon. Oh, teu parukuh teu boga ieu euy teu boga bebecek. Oh bebecek eta lain geus we atuh dunungan heureuyankeun bae kolot oge usia misalkeun beda 14 tahun oge. Yang penting nyaheun puguh eta mah. Ah, lain nganaon mah nyagedaekeun ka uing atuh sok made aing mah uing mah teu boga jelmana. Itu mah jelema aya. Ah teu kitu ari jelema mah, yang penting urangna we ieu. Dari awewe mah asal ente walaupun ilaing goreng atau kumaha tapi hampura. Walaupun kitu kieu oge yang penting mari awewe mah hiji nyaheun, dua bersih hatena nyaheun sagala rupa nu disebutna nu baik hati ka anjeunna perhatian sagala rupana. Ilaing kudu memerhatikeunana insyaallah we oge. Oh, insyaallah atuh. Ku aing didoakeun sing ngajodoh da katingali walaupun can papapangih oge sok neleponing ka ilaing. Oh, sok Lila neleponna. ah nyata lila. Sok aya sajam setengah. Aduh jadi PDKT ilaing teh nya. Ah, iraing mah PDKT sagala aya bahasa nu kitu. Naon hartina PDKT? Pendekatan. Oh, bisa wae iraing mah. Sok lila nelepon sok ngobrol naon wae tan pika jam-jam kitu. Uyuhan teh can ke bibir. Ah, ngobrol meureunana cenah ngobrolna teresep ka uing mah cenah sok sorana teh cengeng. Oh sok video call. Oh, sok nyata cenah ningali beungeutna ka uing teh ngobrolkeun sora cengeng, hidung mancung jika pamatuk hayam. Oh berarti resepkeun ka ilaing. Sok nu nelepon ilaing atawa itu. Nyata itu telepon mah ya ngaosik hayo we cenah pajarkeun teh kangen-kangen. Oh alus atuh rek kitu mah. Pan berarti mah itu ge aya ieu meureunnan ka ilang geus atuh euikeun tong loba dedengian. Ngomongna kumaha? Kapan sok curhat ka uing oge nyata. Sok ngobrol asa teu pararukuh cenah boga kitu boga ieu oge ari salaki mah cenah kitu. Da ngomongna ge kieu lah zaman aya nu hayangan rek kolot rek ieu rek hideung rek beureum cenah yang penting nyaheun we intina mah. Uy da abdi mah cenah ngobrolna teh kitu abdi mah teu memandang rek goreng rek hideung rek beureum oge yang penting mah nyaheun siling pikanya sakitu. Oh alus ari kitu mah geus satuluykeun ku ilaing lah. Sok diheureuyan ku ilaing. Ah taradan can ieu can nembak uing oge lamun ditembak karunya euy sok sieun ieu kesin ka lenger. Temakna atuh ku kata-kata harmonis, ku kata-kata syair, ku kata-kata puisi, ku kata-kata sastra. Oh nyata euy duh henteu can bisa pan ngomongna. Teh ku uring di bejaan kata-katana kata-kata mutiarana. Makna ulah ila launan heula deuketan heula terus-terusan engke malah sok we insyaallah. Ari bager kitu kemaneh sagala rupa sagala bager mah. Tuluykeun euing mah ngadukung.
Apan kemarin can iya can boga duit. Keun bae duit kewe neangan heula ikhtiar pan ayeuna keur ikhtiar tah panen geus we pun ayeuna panen misalkeun aya hasilna aya kabagean urang gajihna geus we eta panen eta hasil panen eta pake ipekahna jeung mas kawin. Oh nya. Tapi tanyakeun heula daek teu kitu dijieun istriku simkuring kana simkuring mah tanyana anggeus tanya simkuring mah jamit teu boga bujang-bujang harta beungeut oge pas-pasan kitunya ku ilaing. Oh insyaallah. Talek heula kitu lamun puguh daekeun sagala urang geus we urang mah tong loba dedengan yang penting sah teu kudu raramean rencepan we yang penting urang sah heulana agama engke misalkeun boga milik mun hayang hajat mah engke di mana boga milik ilaing kakara hajat. Tah sakitu dongeng ti simkuring. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak nyaman, mohon maaf lahir dan batin. Si Wawa sama si Alam. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan apa kabar semuanya. Salam interaksi untuk semuanya. Semoga sehat selalu, panjang umur dan lain-lainnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kengeng ayeuna mah teh urang teh di dieu gawe teh bagian di kebon cabe heula, ayeuna mah di kebon kesukaan gawena di kebon jagong. Oh ya. Tuh ayeuna tingali alhamdulillah cabe-cabena geus baradag jeung tomat sakedeung ligeh panen. Ayeuna mah urang bagian ngored ngapoe yeuh. Tingali Oh ya. alus tingalinya cabe-cabenya urusan anaknya nya urusan batur ngan urang mah imah kuling ngored we heula ngan imah bagian batur diurusna. Kan bae da urang mah yang penting gawe da sarua mah sadunungan. Sarua sadunungan. An maksudna ieu mah diuruskeunna ku batur. Oh ya. Tah ayeuna urang gawe heula di sarua dibayar mah ku itu ngan diuruskeunna beda-beda kitu. Pan urang teh 3. Kawasanna teh 3 hiji itu mang itu engkewe lah eta mah. Urang duaan we mah fokus urang duaan uruskeun heula anu hiji itu mah keun bae. Ulah ku urang kabeh lainna naon bisi capek engkena bisi ngarewu ku siku tungtungna itu teu kapige awak urang ruksak geus we urang malah kadarna sakuatna tanaga sakuatna duit lamun boga modal jang modalna sagala rupanya jeung berakna naon sakuatna urang mah duaan ulah nepi ka samuna ka itu dicokot ieu dicokot tungtungna kapigawe henteu ku batur henteu karunya batur teu boga pagawean kitu. Ka ieu teh asana mah nita ka uing ngan uing teu kuat lah kuduaan moal katanagaan matak dibikeun we ka itu kitu ngan urang ayeuna gawe itu nitah gawe ka urang duaan. Teu naon. Urang mah dah ulah loba teuing lah kira-kira ieu mah. Matak ngaripuhkeun ka urang. Tungtungna urang teu bisa istirahat loba teuing pagawe keneh ka batu kan teu gawe birek bikeun. Kitu matak urang ieu oge matak kitu nitah gawe ka urang-urang gawe heula di manehanana da sarua anu mayar mah itu. Oh ya bener. Aduh kenaheun euy di kebon kieu teh tiis euy udarana. Aduh asa ngelecep. Pan urang teh sebagai petani teh kumaha geunahna teh kieu sebagai petani ieu. Cicing di sawah geunaheun. Cicing di kebon geunaheun mun dahar jeung hulu japuh oge ngeunah cicing di kebon mah. Teu babasaanana. Tong ning jeung hulu japuh ku minyakna japuh diadukeun jeung sangu bari eueuhna naon insyaallah ngeunah. Tah kitu urang teh nyata aduh asa keunah jeung urang eueuh tiis teu liharang panon. Kitu matak urang teh nya. Cok ayeuna cicing dina karamean teh sok rarudet geuninganan komo di ngahiji jeung budak ngora teh kumaha. Urang mah geus urang misah we. Bagianana ayeuna.
di sawah koloteun urang kudu koloteun. Insyaallah. Tak kitu ilaing enak kumaha teh jeung dunungan teh. Kapan sok nelpon wae ka Uing, eta aduh Uing teh era mainnya jeung dunungan beda kasta. Ah tong kitu ari kira-kira bogohun meder we tong loba dedengean da mah ilaing mah ganteng atuh beungeut koneng irung mancung. Untu bodas. Coba lamun dangdan make jas ilaing wah jigana entong ninging heueuh dunungan ilaing. Parawan juga pas indut-indutan ngali beungeut ilaing. Panon bolotot jiga boneka. Da buah aing boneka, lain jelema, kai aing oge sarua jeung boneka di lain. Ari kitu teh mah geus pasti coba sok. Si Neng teh ka ilaing. Ai ilaing sok nyebut naon? Uing masuk nih iuut teh Neng we, neng we. Teh Neng. Kan baik kalau tau gitu dah ada beda sabaraha tahun meureunnan itu 4 genep ilaing meureunna 30 nya sedang lah beda 16 tahun mah teu nanaon. Nyata beda kana sudah tapi masih kana geulis jiga bidadari beungeutna nyata. Mun teleponan nu video call jeung uing teh aduh aing oge katayang nyium ka camamot. Nyata jiga budak ngora. Beungeutna ge bodas. Nyata aing oge aduh nepi ka aduh hai. Hayang naon? Hai satelin hayang naon? Pae teh pemain ieu. Nyata uing oge aduh aing teu bisa molor yang berapa pangih yeuh. Geus we lamun boga duit mah geus kawin lah burukeun tong loba dedengean. Engke rek ka dieu da mun teu salah mah cenah arek cicing di dieu. Langsung jadikeun kawin jugcer gerak cepet teh ning gercep gerak cepet tong diengke-engke langsung boga duit mah pokona jang ipekah sagala rupa urang mah terus terang we ngomong kaayaan kieu ulah nepi kan ngabohong yang penting jujur we urang ka awewe mah daripada ayeuna ngabohong ke kuatu saat ka bakal kapangih. Bener urang mah sok jujur teh. Kawe mah jujur we ulah nepi ka ulah nepi ka aya di eueuh diaya-ayakeun nepi ka bohong nepi sagala rupa ngagombal ngagemol ka ditu mah gemol. Nyata mung nepi ka kitu uing oge nepi ka kumaha gemol ka ditu ka dieu teh. Mung nyata ngagemol teh ngagomal teh bisi kitu. Kitu we ayeuna mah ilaing. Sok we tuluikeun lah. Kuing didungakeun semoga jadi rumah tangga yang sakinah mawadah jadi jodoh jang anjeun. Saling pikanyaah sagala rupana saling perhatian. Amin hatur nuhun Nana. Sakitu. Tisim kuring, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak nyaman, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya beber dina daun sembung bersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam interaksi, semoga sehat selalu, panjang umur dan lain-lainnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah break. Terima kasih yang sudah nonton dan lain-lainnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sehat selalu dan lain-lainnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya si Cengeng. Kuing si bangok aduh ngeng tuh tingali urang geunaheun nya yeuh di ieu di sawah ieu duh ningali pemandangan ieu mah duh ulin teu ngahaja gawe nya. Tuh di tungtung kulon nepi ka tungtung wetan tingali pemandangan nepi ka geunaheun. Aduh. Kunaon lain euy mun jadi huntu. Lain aduh uing teh aduh duh teh kibat ku geunah tuh ningali ningali awan ningali tangkal ningali cai nepi ka aduh sejuk jeung seger kana panonna oge teh tingalian teh mencrang euy. Nya bener euy henteu sareksep. Kaindahan ieu mah nya kaindahan urang tos gawe langsung ulin ka dieu ngaliwat jalan dia bi aduh di sawah batur ka garnaheun deuh
di sawah urang belah kaler jeung belah wetan tuh nu diurus ku urang jeung belah dieuna. Ayeuna urang aduh titingalian teh nepi ka kieu nya asa geunaheun. Nyata iduh kenikmatan panon teh nya kenikmatan paningali tuh nepi ka kitu. Mata kurang kudu syukuran teh di dinya panon jadi basihan kanikmatan ku titingalian anu geunah ka geunah-geunahan-geunaheunana. Urang nyeun puisi ayeuna mah. Wahai pesawahan-pesawahan yang indah. Sawahnya yang baru ditraktor. Serta awan putih yang cerah dan pohon-pohon serta pegunungan-pegunungan yang indah yang membuat mata menjadi berbinar-binar, yang membuat mata tidak kesat mata, yang menjadikan kegeunahan. Ilaing mah teu nyambung puisi teh atuh kitu. Ai puisi teh nu alus nyambung. Pan ieu mah di sakainget teh puisina gercep teh gerak cepat. Tah kieu nyan puisi mah yuh. Air sawah yang bening, air sawah yang bening. Pohon-pohonan yang berhijau-hijau serta awan yang cerah yang membuat hatiku menjadi tentram dan damai apabila duduk di sana. Pesawahan, pepohonan dan awan semua bersatu menjadi pemandangan yang indah apabila dilihat dengan mata. Ilaing bagus puisina euy, sinarieun nyambung. Apaan diajar euy oge atuh. Nya bener aduh. Dia tidak cantik mak, dia tidak jelek mak, yang sedang-sedang saja, yang penting dia setia. Setia ka saha? Nya ka anjeun pan meureun anjeun mah keur berbinar-binar lamun secara teh mah keur puber. Ilaing mah bisa wae. Alus ilaing mah puber ka awewe. Da alus mending kitu begar mah ka awewe kan bae rek kolot rek kitu oge yang penting nyaheun. Ka ilaing komodo dari eta mah geus puguh. Entong ning ilaing batur oge harayangeun. Lamun jodoh jeung anjeun mah beukeun bae lah geus we tuluikeun. Kawin buru-buru lah ulah diengke-engke. Pancen ka dieu lila keneh geuningan ti kamari saminggu geus 2 minggu ieu uing pan gawe di dieu can datang-datang. Keun bae altukeun bae tungguan menanti seorang kekasih. Menanti seorang kekasih yang datang di hari ini tapi can datang-datang engke we meureunna. Yang penting ulah minggu lapuk we. Dan suatu saat pasti datang lah insya Allah. Nggak saya langsung kawin lah geus puguh kitu mah. Nyata oge ditarima nembak malahan teh heula. Ngungkapkeun cenah deket jeung uing mah cenah resep jadi kumaha nya bungah we selalu. Jadi hati teh asa tenang cenah ngomongna. Mata kitu ge hayangan ka ilaing tinggal ilaingna, ilaing hayang teu. Nyapu atuh sateda geulis da segala rupa walaupun kolot oge da uing oge bogoh kan bae aing mah yang penting bener. Geus kawin ke ku urang diomongkeun lah kan bae jeung urang eta mah naon teh nanyaanna mah. Wang beberes mah. Lah kan bae ka uing mah teu kudu mere duit yang penting kudu desa bungkus.
Lain mah megentong make ulun lah sabatang pan aing teh teu boga duit meureunan. Keun bae uing mah niatna we niat ngajejehkeun yang penting sugana uing kabawa alusna kabawa ieuna. Jadi ganyaran yang uing. Atuh lah bae kapeutingkeun urang jadikeun aku uing ditanyaan buru-buru kada ka dieu kitu nya. Urang jadikeun lah. Lain nu ngajadikeun nu ngomongna. Ada tanggung jawab kuring eta mah sarua jeung ieu bisa diwalian ku kuring teh. Ari kudu dibejakeun mah. Aku mah ari kitu mah atuh meureunan kate meureun naon lain sebagai naonna. Uing teh lamun secara teh mah meureun kapialo tapi naon teh kadinya teh. Sarua umurna mah jeung uing ngan maksudna kapialo ting pokona uing teh bisa pokona mah. Da ti lalaki bisa ngawalian. Atuh aing teh meureun jadi amang teh meureun ka ilaing teh nya. Lamun jadi mah jadi amang. Aduh ilaing ti kamarina nawaran ti Saudi jadi jeung alo ilaing euy. Kitu panjodoh mah kitu jodoh pati bagia cilaka mah lain urusan manusia urusan Gusti Allah gitu. Mun urang kudu aya jalan syariatna neangan ikhtiar berusaha. Tah sakitu dongeng ti sim kuring. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan apa kabar semuanya? Salam interaksi. Bertemu lagi dengan si Bangok dan si Cengeng. Aduh dongeng ya aduh nuluykeun ieu nu kamari yeuh. Aduh yeuh. Ngang. Ayeuna tingali teu urang cicing di sawah ningali pagunungan garenaheun pasawahan. Sama suara teh kitu-kitu. Panai teh suara teh kieu nyadang sada beak teh suara teh sengak ngak. Ngak kaing ngok meureunna. Lain yeuh tuh tingali kagenahan alam. Tuh. Pemandangan alam jeung gunung pasawahan anu katingalina ge geunaheun. Urang nyieun puisi. Gunung yang indah. Pohon-pohon yang berjajaran serta pesawahan-pesawahan yang indah yang membuat mataku menjadi terang menderang. Ditambah lagi dengan suara burung-burung yang cuit bertambah mewarnai keindahan alam dan suasana-suasana alam. Pemandangan yang indah yang membuat mataku terkesan akan keindahannya. Pemandangan yang indah yang membuat suasana hatiku menjadi tenang. Pemandangan yang indah. Pantas saja orang selalu mendatang berduyun-duyun untuk melihatnya, untuk melihat keindahan-keindahan alam dan pemandangan yang indah. Pemandangan yang indahnya indah. Ilaing mah teu ecreug dina tungtungna. Lain teu ecreug dina tungtungna panjang teuing jadi bulak-balik ka ditu ka dieu deui nyata mata geus sakata teh geus sakata lamun misalkeun puisi teh. Matak geus sakata ari puisi teh geus we ulah ieu ulah panjang teuing. Jadi bulak-balik engkena. Kitu nyata. Aduh geunaheun tu gunung sejuk.
kana soce. Uing rek ngajar rek niru suara hayam. Nah, make suara hayam tungtungna geus lain-lain. Ini hore ieu mah Tah kieu aing suara anjing ieu. Suara ilaing rek diinjeum. Lain mah leutik barang kieu mah nya kan atung anjing atuh teh mah suara acag. Ngan ajag-najag jegrog kituna. Ari ilaing bieu suara naon? Uing teh suara hayam plung tapi suarana beak deui sakali deui ah. Ilaing mah rupa-rupa. Ieu teh dek teh geunaheun euy uing teh ieu teh ningali pemandangan kageunaheun kieu ieu duh di sawah ieu sabari ngandongeng ieu. Uing mah rek ngajaran serambe. Me. 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 Ilaing rupa-rupa warnanya. Badanku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Meletus balon hijau hatiku sangat kacau. Geus asa kitu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak kami mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang lain-lainnya. Semoga sehat selalu, panjang umur serta sukses untuk selamanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.